Siapa yang ngomong lagi di Cadas Pangeran FPTC di Cirebon, goblok. Ya. Oh, aya sesuai gitu tayana. Bukisan wis ngeprank se Indonesia gara-gara mana ya na si aing jadi kutukan kayak itu. Tuh Cadas Pangeran, bro. Power aing nih. Greget eta tuh buat kakuncian ge kemana mah murolo kan ngeri gitu aya nu ustad ngadoa sapepeting di Cadas Pangeran manehna mah keur ngopi di Cirebon ngeri mana aduh aing tau rai koneng lain orai koneng meureun elep koneng arah Cirebon skudeto anjir aduh aing super powe manehna nafsu siana ya Allah akbar bedakeun ka sajumlah wadia palad wang saurai isukan ngariung isukan kumpul urang demo ka Polres wawalak bangsa Inggris kasalahkeun si kurang ajar yana didagoan sia ku aing di organ diala sia ku awas yana ku aing panggil di jalan dipegat goblok. Nah, lampahan sia jadi aing nu katudingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi arek klarifikasi ti pihak Kuncen. Jadi Kuncen eta henteu rungkad. Bener eta Kuncen. Nu disebut orai koneng eta nyaeta mobil bus. Jadi eta siana diajak ku mobil bus ka Cirebon. Tah bus koneng teh bus naon? Eta bus Arimbi. Teu salah eta Kuncen teh. Terus Kuncen ngomong kieu, lamun 3 poe teu panggih eta Mang Yana, ikhlaskeun bae ka keluargana. Jadi maksudna kieu, lamun Mang Yana eta 3 poe naik bus ka Cirebon teu panggih, berarti Mang Yana kawin deui. Tah pihak keluarga teh kudu ikhlas. Kitu artina nama. Haha.